Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Bah bewok jadi ngabahas di masalah gempar anu masih kene can aya balik. Tapi akhir nama teu burung datang anu didaguan teh. Kaget anu lain dikieuna bah bewok waktu ningali gempar digotong ku dua urang anggota macan liar dina kayaan teu inget di bumi alam. Gempar terus digolirkeun di tengah rohangan. Bah bewok meh teu percaya kana kanyataan anu lumangsung dina waktu harita. Gempar danana baseuh ku getih. Masih kene can sadar tina kapaehanana. Bah bewok ngabagikeun paneutepna kaki jalak jeung anu sejena teu lila bah bewok terus nyarita. Coba jelaskeun kanewe kajadian anu lumangsung tadi jalak. Naon sababna si gempar bisa nepikeun ka eleh wawasen ku si Rawing? Hasok ngomong jelaskeun ka lewek sia. Memang di luar dugaan, bah. Si Rawing ilmu silatna memang hebat, bah. Monto muji ka musuh sia teh belagu. Nyaho si Rawing teh musuh. Kalah ka dipuji lain sia teh koplok-koplok teuing. Ngomong anu bener sia teh. Musuh kalah ka dipuji dasar koplok sia mah. Naon sia bener sia. Ya bah. Jadi ijen wawasen lumangsung teh memang di luar dugaan, bah. Siga nama gempar nafsu teuing. Dataina mah si Rawing teh geus reka deseh, bah. Kieu kajadianna mah Kuki jalak harita terus dijelaskeun ngeunaan kejadian anu lumangsung. Bah bewok ka Bandungan pinuh perhatian. Sanggeusna ngarasa cukup beri kateranganana, harita Ki Jalak terus mungkas guaran caritanana. Tah jadi kitu bah bewok. Kejadian lumangsung teh. Nilikana kaayaan mah gempar nyadangan tatu di jero pastina oge, bah. Nu mata kudu buru-buru diubaran ieu mah, bah. Bisa ngabahayakeun kana kasalamatan jiwana. Mun teu buru-buru diubaran mah, bah. Getih hirup lalamaran nepikeun ka muncrat jeung ngagolok-gok. Mangsa totogan leungeun kencak atuh si Rawing ngahantem kana dadana gempar, bah. Bah bewok ngarasa penasaran. Terus mariksa kayan gempar anu masih keneh tacan sadar. Waktu mariksa dada kencak katuhu gempar, kaget we bah bewok sabab dada kencak katuhu gempar anu kabeunangan ku totogan si Rawing dina jurus daun panirup. Katingali ngagempeng samututung. Bah bewok ngahulang bari ngomong sorangan dina jero hatena. Edan. Bener-bener teu bisa dianggap enteng mun kieu mah yeuh. Mangkeluk anu ngaran si Rawing, anakna si Wikarta teh. Kurang ajar koplok teh. Bisa jadi si Rawing ngawasa ulin karuhunan mun kitu mah yeuh. Allah. Bener muridna si Debleng tah mangkeluk teh. Dada si gempar geuneuk semututung. Tatu di jerona kawilang berat ieu mah yeuh. Padahal geus sakabeh ilmu aing diturunkeun ka si gempar. Walah, salah keneh aing. Harita kudu mah dipodaran ta anak si Wikarta teh. Aing jadi penasaran. Kudu langsung aing ieu mah yeuh anu ngabereskeun modaran si Rawing ieu mah yeuh. Bah bewok ngabagikeun paneutepna ka Ki Jalak jeung anu sejena terus nyarita deui. Si lain Jalak jeung anu sejena baralagu oge sia. Sakudu nama ningali si gempar kadese teh sia koplok.
maneh kabeh kudu maju ngahurup ngaropanan sanajan bener si Rawing boga kemampuan sok atuh raponan ku sarea sia teh kangaranan di huruf mah piraku make teu modal tak si Rawing teh nah sia Ki Jalak mung disalahkeun siga nama nu matak terus nyarita deui ngabela diri memeh dertarung Gempar geus leuwih teu heula papadon bah ulah aya anu non teh ulah aya anu pipilueun cenah entong aya anu maju ngabantu jadinya teu wani kukumaha kitu bah wah meungeus ya si Laing memang belagu kabeh ge polo si Laing mah dasar teu boga polo sia mah otakna sia mah di dalam pacokor deuleu si Rawing kudu kulengan cewek gimana di kujuranana ku aing kudu dipocaran heula si waduh lamun teu dipodan ku aing si Rawing tah bisanya ceuheu tamang kuluk teh tapi ku aing kudu dibaran heula ya si Gemparna ya mah Bah Bewok da puguh jago kolot sarta jadug karaman macan liar tangtu we geus ngarti cara pikeun ngubaran kaayaan Gempar anu jadi anakna mencet urat-urat penting dina labah beheung jeung dada anu henteu geuneuk harita Gempar terus ngulisik geus kitu mah sangeusna Gempar sadar Gempar terus digondeng kuduaan dibawa asup ka jero kamar sina ngagoler sarta sina nginum ubar ti Bah Bewok geus kitu Bah Bewok terus carita deui beungeutna jadi tambah gereng kabehanana pada ngarempod hatena ingis Bah Bewok murang maring mepeus keuyang ka maranehna mun nepikeun ka kitu kajadianana bakal jadi ancaman bahaya keur maranehna perhatikeun ku saraing kabeh sia kajadian anu karanapan ku si Gempar jelas jadi catatan ke diri aing ngeunaan si Rawing jadi urusan dewek sia eta mangkaluk seperti hala si Wikarta anu jadi bapana kulu kojor kuleun aing tah dekeun ku sia kabeh ku ayeuna kitu dina waktu ayeuna keneh dewek bakal ngayakeun riungan sia kajadian nu karanapan ku si Gempar henteu bisa diantepkeun si Rawing bisa jadi ancaman keur pihak urang geluan sakabeh anggota urang ngayakeun riungan euy gancang laksanakeun Jalil ti buburanat si Jalil cengkat hudang geus henteu kaleke deui ngalaksanakeun parentahna Bah Bewok kangaranan kaayaan Bah Bewok keur amek-amekan saperti kitu lamun leleda bisa ngalayang jiwa dina waktu dengan sakedeung sakabeh anggota karaman macan liar pada daratan kawilang kageteun sabab Bah Bewok ngayakeun riungan dadakan sanggeusna sakabeh anggota gorombal macan liar kumpul ngariung ngalingkung bari dariuk sila Bah Bewok anu diuk dina kursi khususna harita muterkeun paneuteupeuna ka sakabeh anak buahna nu aya di jero rohangan Kartika nu aya di jero kamarna harita ngadedempes ngadedengekeun malah jadi kahudang sumanget napikeun kabur ninggalkeun eta patempatan kawilang implengan jeung harepan dirina Kartika ngomong sorangan di jero hatena ayeuna kesempatan anu hade ke diri aing kabur ini ti dieu mengpeung kabehanana keur ngariung bisa dipastikan tindakan anu dilakukeun teh moal aya anu nganyahoankeun da buntelan baju mah geus disiapkeun sore keneh oge kalaku mah oge aing kudu kabur sabab mun tetep cicing di dieu sarua we jeung cicing di neraka aing moal kuat mun kudu narima kanyataan jadi pamajikan Bah Bewok kasiksa lahir jeung batin kitu galecokna hate Kartika anu boga karep rek kabur di tempat pamukiman karapan macan liar
anu mana jiwana barontak menepikeun ka kudu jadi pamajikan Abah Bewok. Di antara beleg-begna peuting harita Kartika bener-bener ngalaksanakeun karep pamaksudanana. Lunta kabur ninggalkeun pamukiman Karaman Macan Liar. Sakabeh anggota memang karumpul ngariung. Teu matak aneh lamun kaayaan Kartika taya anu nangenan. Kukurubutan di tempat anu bala. Ngan untung kayaan rada caang bulan geus rek deket ka Purnama. Eta kayaan siga anu ngajurung laku pikeun Kartika lumampah. Dina sajeruning lempang gancang bari jeung luak liuk teh Kartika hatena galecok ngomong sorangan. Can karuhan ka mana anu bakal dituju ieu teh. Teu kudu dipikirkeun ti ayeuna kita. Anu penting bisa bebas heula lepas dari pamukiman Karaman Macan Liar. Cek perasaan mah eueun nganyawaneun kana ieu tindakan. Mudah-mudahan we atuh engke bisa kepungjeng Ibu Ningsi. Sedengkeun Mbah Bewok harita geus muka caritaanana mingpin lumangsung nariungan. Sikap jeung caritanana di Bandungan kalawan Daria pinuh perhatian ku sakabeh anak buahna. Dengekeun kumaraneh sakabeh. Lantaran dewek boga rencana rek kawin jeung si Kartika. Sarta bakal ngayakeun pesta 3 poe 3 peuting. Jadi ku ayeuna kitu urang teh kudu boga bekal. Anu mata kudu ngaranjah heula ka pilemuran euy. Nu mata teangan sarta tangtukeun heula lembur anu subur anu bakal dijadikeun sasaran. Dewek anu bakal mingpin langsung kana eta karep pamaksudan. Kumaha Karti ku si laing? Karti. Kabeh narimbalan meh bareng saur manu. Sababaraha poe ti sangeusna dewek pangantenan euy. Mangka dewek engke anu bakal ngahaja neangan si Rawing. Eta mangkalo kudu dipodaran ku leungeun aing. Leungeun dewek sorangan anu kudu ngabereskeunana. Nu matak si laing kabeh kudu ngarti euy. Kangaranan ngababa jukut kudu nepikeun ka akarna. Harita lamun anak si Bikarta dikocoran sakalian tangtu moal aya anu ngaran si Rawing sarupa. Karep hayang males ka nyeri ka aing. Cia. Kurang ajar teh. Si Rawing can nyahoeun saha dewek sabenerna. Si Gempar sabenerna lamun henteu nafsu teuing diberi keterangan bisa dipastikeun moal make kudu eleh wawasen ku si Rawing euy. Tapi teh nyokeun ku si lain kabeh. Engke di mana tarung jeung aing si Rawing bakal nyaho saha si Bewok jadugna Karaman Macan Liar. Si laing kabeh percaya dewek bakal mampu mudaran si Rawing. Percaya. Kabeh nu ngariung narembalan deui saur manu. Tah poe isukan bagi tugas deuleu. Teangan lembur anu bakal dijadikeun sasaran sakumaha anu diomongkeun ku dewek tadi sia. Pontong leleda kudu sagancangna. Dewek geus teu sabar euy. Hayang geura mudaran si Rawing tah si goblok teh. Eta mangkulut memang kudu gancang dibasmi ku aing. Sabab bakal jadi bibit panyakit lamun diantepkeun mah. Cukup sakieu heula. Riungan dina waktu akhirnya. Laksanakeun parenteh dewek. Siap. Kabeh anu ngariung ngajawab deui meh bareng. Geus kitu mah riungan teh terus bubaran. Di antara anggota Karaman Macan Liar anu can kulawargaan mah cicingna teh ngahiji saimah. Aya sababaraha urang di antarana harita sanggeusna aray di jero imah terus ngariung ngalobrol. Anu jadi bahan caritaan taya deui kajaba ti ngeunaan jajaka anu ngaran si Rawing.
anu nyata mampu ngarubuhkeun gempar anak Bah Bewok. Padahal sakabeh anggota Karaman geus pada nyaho sakabeh ilmu Bah Bewok teh geus turun ka gempar. Bisa dipastikeun gempar anu bakal ngagantikeun Bah Bewok jadi pamimpin. Lain itu ngaran si Rawing teh benar-benar hebatnya euy. Kagadanan bisa ngelehkeun gempar anakna Bah Bewok pemimpin urang. Jelas dibantrak-bantrakeun ajen pangartinanya. Ke ceki jalak mah ngawasa ulin karuhunan ilmu silat buhun cenah mah euy. Siling mah. Mas kalakah muji-muji ka musuh. Kitu geuningan. Cek Bah Bewok oge euy dina lumangsuna tarung. Gempar kurang tenang, nafsu teuing cenah euy. Nu matak balanga. Akhirna bisa direbuhkeun ku si Rawing. Dewek mah teu panuju mun ieu lain kalakah muji-muji kanu jadi musuh. Si Rawing jelas jadi ancaman ke pihak urang. Lain muji ka musuh dewek mah. Ieu mah nyaritakeun kanyataan gitu. Sabab memang bukti apanan gempar kawilang karena tatu di jerona. Mun geus gancang, mun geus non teh gancang diuban ku Bah Bewok mah moal boa. Kumaha nasibna. Jadi teu salah mun dewek ngomong si Rawing memang hebat ilmuna euy. Tapi teu kudu muji saperti kitu da le. Kangana kadengena oge deui sia. Antukna ngaran si Rawing jadi bahan caritaan di lingkungan Karaman Macan Liar dina waktu harita. Sabab kabuktian bisa ngarubuhkeun gempar anu jadin pangartina ke para anggota Karaman Macan Liar mah meh satata jeung Bah Bewok. Caturkeun harita di tempat sejen ningsih dina peuting harita kapaksa jadi meuting di salah sahiji saung nu deukeut ka pasawahan. Kituna teh lantaran teu wanieun milu mondok di Pilmuran. Inggis ngaganggu ka pribumi. Sajeroning aya di jero saung ningsih jadi terus ngumar di lamunanana. Ras inget kana lakon kahirupan anu geus disorang ku dirina. Kang Wikarta. Nah kunaon atuh lalakon hirup abdi bet saperti kieu Kang. Hampura abdi Kang Wikarta. Tahun-tahun kapaksa ngaulaan lalaki anu henteu dipisuka. Mungguh batin maka siksa. Cacak pun teras inget ka Dharma mah anak urang. Abdi tos lami nyusul Kang Wikarta di alam kalanggengan. Kang Wikarta tapungkeun atuh abdi jeung Dharma anak urang. Katelah nanti si Rawing cenah anak urang. Geus jajaka Kang Wikarta. Ningsih nyamat kanu jadi salaki anu geus taya dikieuna. Tahun-tahun ningsih ngaulaan Bah Bewok sacara kapaksa. Kituna teh lantaran aya harapan bisa tepung jeung anu jadi anak. Sedengkeun Bah Bewok kan saukur bisa ngapemili keraganan ningsih wungkul. Dalah hate jeung jiwa sarta cinta ningsih mah tetep ka Wikarta. Teu matak aneh mun kayaan beungeut jeung awak ningsih kawilang ruksak. Kitu teh mah da puguh ngabatin tahun-tahun hirup babarengan jeung Bah Bewok di lingkungan kahirupan Karaman Macan Liar. Karasa kuning sih tirisna angin peuting bet matak mucicid karasana. Dina kayaan keur kitu ningsih rentang-rentang ningali aya jalma anu mawa obor lempang dina galengan sawah ngadeuketan ka lebah saung. Jol teu we ningsih boga pamikiran moal boa eta jalma teh anu boga saung. Nu mawa obor lempang ngadeuketan ka lebah saung teh kawilang lalaki anu geus aya umuran. Sangeusna deukeut ka lebah saung eta nu mawa obor teh kageteun ningali di jero saung aya ningsih. Saha ieu teh?
Dumawa obor neuteup ka Ningsih paromana ngemuka kaget. Sedengkeun Ningsih dina rasa kakagetna terus diganti ku rasa kabunga. Sanajan geus tahun-tahun henteu tepung tapi masih keneh apal ka jalma anu datang mau obor tayalian ti Marlan murid ka Percayana Wikarta. Marlan ieu teh ieu Ningsih. Jadi Ningsih ieu teh bener Ningsih. Marlan Bener-bener henteu percaya bisa ditepungkeun jeung Ningsih anu dibawa ka pamukiman Karaman Macan Liar dina mangsa pilemuran diranjah ku Karaman Macan Liar. Ningsih terus carita di sorana dumareuda. Kasedih jadi pabaur jeung rasa bunga sabab beut ditepungkeun jeung Marlan murid kapercayaan Wikarta. Bener ieu teh Ningsih. Bener ieu Ningsih Marlan. Luntas sakaparan para ninggalkeun pamukiman Karaman Macan Liar. Nu jadi kakuatan jeung pangharapan tayade kajabati bisa panggih jeung Dharma anu jadi anak. Lantaran kapeutingan ece terus rek pondok di ieu saung. Marlan narik napas panjang. Bet jadi ngahalas hatena ningali kayaan Ningsih. Meh bae manehna kasamaran. Sabab kaya Ningsih memang robah pisan. Beungeut jeung awak kawilang ruksak. Kitu teh mah sasar tahun-tahun ngabatin hirup barengan jeung Bah Bewok. Terus terang abdi teu nyangka bakal ditepungkeun deui jeung Ningsih. Da ku sawangan maka ngaranan geus aya di lingkungan Karaman Macan Liar. Bisa dipastikeun moal bisa panggih deui ce. Abdi oge keur neangan laratan Dharma puguh ieu teh. Eta ece anu jadi kakuatan pangna masih keneh. Nyorang lagu kehidupan teh lantan hayang panggih jeung nu jadi anak we. Damun teu boga harapan eta mah geus lila ece nyusul anu jadi salaki di alam kalanggengan. Nya nuhun we ayeuna bisa tepung jeung Marlan. Puguh keur bingung kudu ka mana ieu lumaku teh. Mun ayeuna matos behe atuh urang ka bumi pun bibi ce. Puguh abdi oge karek 4 poe ngabaturan pun bibi anu keur teu damang nyeta. Teu bisa hudang-hudang acan. Tos atulah mending di ditu we ce. Urang bari ngobrol. Mucici tiris atuh da di jero saung mah. Angin peuting mah bisa ngadatangkeun panyakit. Di belah dinya tetebih ti dieu ce hayu urang alih ce. Geus kitu mah Marlan terus ngajakan Ningsih ninggalkeun saung. Sanggeusna aya di jero imah panggung nyata imah bibina Marlan anu keur gering sarta dibaturan ku Marlan. Harita duana terus pada ngaguar ngeunaan pangalamanna masing-masing. Ku Marlan dijelaskeun manehna kungsi datang ka tempatna Kidebleng teh. Tapi Kidebleng jeung Sirawing teh tela geus teu kasampak di tempatna. Ti harita Marlan terus neangan laratan ngeunaan Sirawing. Nu akhirna ngabaturan bibina anu keur gering di eta patempatan. Sanggeusna ngarasa cukup ngaguar pangalaman masing-masing. Marlan saterusna negrakeun pamikiranana. Tah ayeuna mah kieu we ce. Tos we ce Ningsih mah teu kedah ka mana-mana deui ce. Di dieu we lah ngarencangan pun bibi. Ngeunaan Dharma atawa Sirawing mah sawios abdi anu bakal neangan laratanana ce. Abdi boga kayakinan bakal tepang jeung Sirawing ce. Nya ari Marlan aya pamikiran kitu mah ece moal make kudu lunta deui. Mudah-mudahan we bisa buru-buru tepung. Marlan oge bisa ngarasakeun kumaha teh anu jadi indung. Sasak nu jadi anak keur budak keneh papisah, ayeuna geus jadi jajaka. Aya rasa kareueus dina hate Ningsih waktu harita.
sabab Dharma alias Sirawing geus tumubuh jadi jajaka anu mibanda ajen pangarti pinunjul ngawaris elmuna Kidebleng. Leres abdi tiasa ngamalu manah ceningsih nu matak ngarah ka abdina teu marojengja lantaran di dieu aya ceningsih anu ngarencangan abdi bakal terus milarian laratan Sirawing ce. Abdi gaduh keyakinan pasti bakal tepung kitu nate lantaran Sirawing geus cai jago anu boga ngaran ayeuna mah ce. Bukti geus tepi ka si bewok ngaran Sirawing teh geuningan sakumaha anu jadi anu tadi obrolkeun ku ceningsih ku ayeuna kitu sing tenang we ceningsih tos we di dieu lah umat ulah ka mana-mana abdi anu bakal yang Sirawing ce. Lain ari malan kunaon atuh bet kalaka masih keneh sosoranganan can kulawargaan geuningan malan teh. Abdi tos janji ka diri ce moal wa kamikiran kulawargaan ce mun can tepung lawung jeung Sirawing anu matak ti Sabang perak datang ke tempat Kidebleng. Abdi terus mapai-mapai yang laratan Sirawing ce. Ningsih ngerasa bagja hatena sababarlan kawirang page sarta satya dina ngalaksanakeun amanat wikarta anu jadi guruna anu geus nitipkeun Sirawing sapinuhna. Ningsih nyaluyuan kana karep jeung pamaksudanana marlan dina waktu harita caturkeun di tempat sejen dina peuting harita Kartika akhirna mah bisa keluar ti daerah pamukiman Karaman Macan Liar. Hatena jadi ngemplong anu lain di kieuna. Dirina bebas tina lingkungan kahirupan anu teu beda ti neraka. Kartika terus lempang geus poho di kacape. Beuki lila beuki jauh ninggalkeun daerah pamukiman Karaman Macan Liar. Ngan lila-lila mah Kartika lengkahna jadi mimiti jumarigjeg lantaran capek sasat terus lempang teu eureun-eureun. Dina kayaan keur lempang anu geus karasa leuseuh ngadadak Kartika ngarandeg lengkah sukuna. Waktu di hareupeunana aya cirim anu ngajanten langtung. Sanajan kayaan teu pati caang tapi Kartika bisa nyaho anu ngajangten langtung di hareupeunna teh nini-nini anu geus bongkok tur make iteu. Keur Kartika mah puguh we kaget pasaralog jeung nini-nini anu harita seuri terus carita ka Kartika. Bagea gelis nyai bagja ulang ditepungkeun jijieu jeung waktu ayeuna ngandung hati di antara urang memang ngajojo. Nyai henteu kudu sieun nini lain julid tapi nini teh jelema biasa nyai. Bari dina kayan masih kene can leungit kakagetna Kartika nyobaan nyarita. Satea ari nini teh ni ngalan Lili Iswari nyai. Iswari ngalan Lili nya geus kitu we dipalengkeunana adanya urang dijepungkeun di dieu ceuk Nini oge. Geus ngajoda we nyai. Kikan ari si nyai saha ngalanjeung urang mana. Weking kieu lumampah sasoranganan. Abdi wastama Kartika Nini. Kartika Nini. Halus tah ngaran teh. Narimbang kana lupa jeung kaayaan. Kawasin liker kola.
nya sarua we nyi oge kawas Kartika gelisna keur ngora gitu terus hambat lumampah sasaranganan wanci peuting kieu gelingan Kartika ngahulang heula sakedeung siga nu keur mikir ningali Kartika ngahulang Nini Iswari terus cerita deui lain kalahkah ngahulang Kartika cikan sok caritakeun naon sababna lumampah wanci peuting kieu nya dalin wayah atuh mana kitu oge boga masalah abdi memang kabur ngaloloskeun diri Nini di daerah pamukiman Karaman Macan Liar lantaran yang harapan masalah anu berat Nini. Kartika saterusna mah jadi nyaritakeun ngeunaan anu jadi marga lantaran pangna lumampah sosoranganan dina waktu peuting saperti kitu. Nini Iswari ngabandungan kalawan Daria karena guaran caritana Kartika. Sanggeus cukup mereka teranganana harita Kartika mungkas caritanana. Tah kitu sabab-sababna pangna abdi lunta teh Nini. Nyomatak jadi awewe teh ulah daek disebut makhluk anu lemah nyai. Anu ngasaukur bisa leweh jeung jebleh. Ukur bisa pasrah ditinles kaum lalaki. Jalema moal nambahan barana hamun eueuh awewe nyai. Nyamatak beuki kuat karep Nini ayeuna mah. Kartika kudu daek milu ka Nini. Ngalah jali awewe anu boga harga diri, anu bisa ngabela diri. Teu narima kitu wae mun dihina ku lalaki. Ngiring kumaha maksa Nini Iswari teh Nini? Milu jadi murid ini. Iya awak bongkok ieu teh lain alatan ku kapoe. Tapi lantaran ku teu eureun neleman ilmu kitu nyai. Nyomatak teu kudu nolak kana kalep kahayang Nini. Lebar ilmu Nini mun terus dibawa paeh teh kudu aya pawarisna. Tah Kartika anu kudu jadi pawaris ilmu Nini. Hayo milu jeung Nini nyai. Kartika masih keneh bingungeun sigana teh. Sasaat kakarek panggih Nini Iswari jol hayang ngangkat murid sagarupa terus ngajakan ini ke tempat panemukanana. Abdi tetiasa ari kedang ngiring mah Nini. Nini Iswari sorot panona jadi semu anu hurung. Kartika ngageter hatena kaentepan kurasa kasieun ningali parobahan paroman Nini Iswari dina waktu harita. Batku teh beunang dipikanya. Maneh mah Kartika. Kalau dibuktikan heula ajen pangate si Iswari beunanya. Hayang bukti Hade. Bandungan montong ningali pedah nili-nili anu geus peot jeung bongkok. Perhatikeun. Nini Iswari ngagerakeun iteukna disabetkeun kana tatangkalan anu teu jauh ti tempat nangtung manehna. Sebauk, ceprot, durok-dok, keburu. Tatangkalan anu disabat ku iteukna langsung ngadorok-dok runtuh. Kartika kageteun ningali Nini Iswari boga kamampuhan anu di luar dugaan. Nini Iswari netep seukeut ka Kartika terus nyarita deui. Kumaha masih keneh can percaya?
si Iswari lain jalma biasa Nyai. Balhatikeun ku maneh Kartika. Tah eta batu gede ayeuna bakal ditanggal. Batu gede anu ngajanten teh ditengel ku iteukna Nini Iswari. Gebro! Burisat! Batu teh bencar paburisat. Kartika ngahulang di baru ngageter hatena. Nyata Nini Iswari memang lain jalma biasa. Kawilang nini anu mibanda ilmu anu pinunjul. Kumarek milu moal Kartika. Lamun nolak kana kahayang lili kapaksa ta sirah teh bakal dibencarkeun kawas batu. Geus teu bisa ditolak ye kanyataan anu lumaku. Can kalalapan ku Nyai. Orang memang geus kuduna tepung Kartika. Kartika kudu jadi pawaris ilmu ti Nini. Hayo, mino Kartika, mino. Kartika dicekelan leungeunna ku Nini Iswari. Saterusna di bawah ini tinggalkan etapa tempatan. Kartika geus teu bisa nolak atau barontak inggis Nini Iswari ambek saterusna ngalakukeun tindakan ka dirina. Mun kitu kajadianna bisa dipastikan Kartika bakal cilaka. Sabab jelas kabandungan Nini Iswari teh lain jalma samarangan. Lengkah Nini Iswari kawilang gancang. Atuh Kartika anu geus leuseuh tanagana jadi satengah lumpat marengan lempangna Nini Iswari. Kawilang rada anggang oge nujukan tepat padumukanna Nini Iswari teh. Akhirna mah teu burung nepi ka tempat anu dituju. Dilebah buruan imah caang ku obor. Imah Nini Iswari kawilang imah paung leutik. Ngan ku Kartika bisa katingali kayaan buruan raresik tanda Nini Iswari ngarti kana kabersihan. Barang dilepaskeun oge leungeun Kartika tina cekelanana. Langsung Kartika mah ngagebruk diuk dina taneuh. Leuseuh biakeun tanaga napasna ngahegak eungap. Atur napasna nu bener ulah ngagak kitu. Ke lamun geus cicing di dieu mah malepikeun kalipeuh kitu kayaan teh. Kajaboga kalap jeung kahayang Kartika. Salajan awewe kanganan boga pangarti bisa ngabela diri. Dina kacangir bangban nyada pangarti mah henteu berat mamawa atuh. Kartika jadi sadar. Kahudang sumangetna anu disankeun ku Nini Iswari henteu salah. Ajen pangarti da hal elma bela diri kawilang penting keur bekal hirupna. Kartika cengkat nangtung bari ningali waktosna parantos teu nyekapan deui. Waktosna baraya cakra geuningan waktosna parantos teu nyekapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu. Atuh samentawi sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sageluruh perhatosanana. Mios.